Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha darama murid-murid anu aya di bumina masing-masing, tepang deui sareng Pak Parman dina panghormat bahasa Sunda. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda teh ngeunaan ngaran kekembangan. Naon ari kembang teh? Kembang teh nyaeta bagian tatangkalan anu biasana sok jadi buah, loba nu alus rupa jeung seungit. Istilah nu patali jeung kembang. Ngaran kekembangan: ancal kembang bolang atau tales, ancul kembang eri, badaus kembang tiwu, alewoh kembang waluh, badul kembang koneng, bolotot kembang cabe, bosongot kembang bako, bubuai kembang hoe, combrang kembang honje, curiwis kembang bako, dingdet kembang sampe, embrek kembang awi, angkruk kembang jeruk, gelenye kembang genjer, jantung kembang cau, jalinger kembang jaat, jamotrot kembang lajak, jelengut kembang cikur, lenyap kembang jambu air, mayang kembang jambe, karuk kembang jambu batu, ingwang kembang gedang, mereken nyen-nyen kembang jengkol, moncorong kembang terong, pendul kembang peuteuy, pengit kembang leunca, mencenges kembang cengek, rinduy kembang muncang, ringsang kembang pare, sedek gojot kembang salak, suligar kembang kalapa, telak kembang bolen, puceng kembang tangkil atau ambrang, ulatet kembang bawang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.